بالبركة والكرامة شيخ عبد القادر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala wajhi wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'ala dzikru fa inna Latung dipayun hirang sami-saminya gagal puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum yang terlibatkan dan kita sekalian bila kita para sahabat para tabi'in atau tabi'at ulama saudara-saudariin kasih orang serena mugi orang serena singking safak kita tukang dan Rasulullah wa Maka para jamaah serena yang ustazul amin Allah kalian bagi tetap orang serena sing aya dina Allah Subhanahu wa taala. Illa radina bil Mustafa wa rasulika wa babashirullah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah urang kita bagi ayeuna nyata dina akhir bulan Sya'ban insyaallah tidak dinten Kamis 6 dina puasa berarti ke dina teh nuboga pujit hayam gitu nuboga domba pujit domba nuboga sapi pujit sapi han ya insyaallah jemaah sadayana nu paling penting mudah-mudahan orang dipasihan kekuatan dina ke puasa dina bulan Ramadan. Los jelema nu teu kuat puasa geuning nu geus karoket tobat teu kuatkeun puasa teh lobana mah geus ngalunglay geus ngararokok di beurang geus ngaropi kitu tah geus tebak itu sameme urang jaroh insyaallah saeutik pembahasan nyangkut paut dina persiapan urang dina tanggal 1 Ramadan. Arkan shaum islami rukun puasa teh nyata aya 2. Urang penting para jamaah sadayana nganyahokeun kana rukun puasa. Mana rukun puasa teh hiji ar-ruknul awwalu an-niyatu sawa'un akana fardhon am naflan. Rukun nu kahiji dina puasa teh nyata hiji niat dek puasa fardu eta mah atanapi dek puasa sunah kusabab di qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam innama a'malu binniyat. Sanyanyana sakabeh amal teh nyata tergantung kana niatna. Eta teh para jamaah sadayana wa tajibun niyatu likulli yaum wajib niat dina saban-saban poe. Jadi niatnya geninganan rukun sehingga orang diwajibkan dina puasa teh sudah niat eta mah dek niat fardu dek niat sunnah ngan dina perkawis niat
Iya ayat perbedaan. Mana sunat fardu, mana sunat, mana puasa fardu, mana puasa sunat. Lamun orang dina puasa fardu mah kieu al fardu bainan niyati shaumil fardi wa niyati shaumin nafli. Niyati shaumil fardi ma yadkhulu waqtuha min ghurubi syamsi ila tulu'il fajri wa yajibu tabyitun. Wa yadkhulu jeung asupna waktu mulai maghrib, waktu maghrib ila tulu'il fajri nepikeun ka tergelincirna matahari. Eta payajib tabyid. Wajib nyata para jamaah sadayana wajib urang dina peutinganana nentukeun kanannya. Jadi wajib. Jadi lamun urang dina puasa Ramadan, puasa nu wajib mah, puasa nu fardu mah eta mulai ti maghrib urang tentukeun tahnya. Ti peutingna. Tepi ka bijil fajar. Berarti urang dina niat teh lamun geus maghrib meunang langsung niatnya. Jadi begitu urang beres buka puasa terus urang rek niat puasa Ramadan meunang. Begitu tos buka mata kabedan kewean di salat maghrib hek. Geus waktu maghrib biasana urang geus tarawih mangga. Anu penting tabyitun wajib ditentukeun apa gitu. Urang lamun cara jamaah para jamaah sadayana urang beres tarawih teh poho inget-inget dek sahur. Tos teh urang niat dek sahur. Dina sahur teh niat urang niat puasa Ramadan. Sah. Jadi samemeh urang dina datang nageurang dina nu wajib mah ditentukeun tetep kudu peuting dina niat. Beda jeung puasa sunnah. Ai puasa sunnah mah puasa sunnah ya dulu waktu min ghurubi syamsi asupna waktu maghrib sehingga wa yustamaru ila zawal teu wajib dilakukeun peuting. Ari nu fardu mah ari nu wajib mah niatna ditentukeun teh kudu peuting. Ari nu sunah mah teu kudu ditentukeun peuting. Gitu. Nan wa yastamiru ila zawal sehingga nepikeun ka terbitna fajar. Tepi kalingsir gitu, tergelincir matahari. Lamun tadi mah tepikeun ka terbitna fajar, lamun dina sunnah mah nepikeun ka tergelincirna matahari. Fala yajibu tabyitun, maka wajib ditentukeun kieu ya, berinya saya mah. Orang lamun wajib mah mulai ti maghrib tentukeun niatna nepikeun ka memeh bijil fajar. Tapi kita sunnah. Menang pada niat. Jadi kudu tentukeun apa penting. Ngan lamun puasa sunnah mah puasa sunnah menang nepikeun eta kana nyeta tergelincirna matahari ila zawal. Sehingga la yajibu ta'yiru ila ingkana saum waqtatan. Sehingga dina sunnah teu wajib ditentukeunana. Teu wajib. Gitu. Contoh kieu ya. Dina ta'yin teh kieu maksudna ya. Urang teh
urang lamun puasa sunnah mah puasa sunnah nentukeun dina niatna meunang nepikeun kasanana juhur Jawa. Jadi lingsirna panon poe teh eta dina waktu zuhur. Batakan urang lamun dina waktu zuhur kalangkan teh ngagelok. Eta teh ngaranna ngagincir. Indah. Lamun jelema ieu puasa sunnah seperti puasa Senin kieu tah atau nanti Kamis terus dek puasa pohon penting teh teu niat. Tapi kabarang jam 8 poho karek inget tah pohona teh jam 8 teh. Lamun manehanana can barang dahar kitu can nginum maka eta menang tidinya mulai niat sah puasa. Puasa sah. Jeung dina puasa sunah mah teu kudu tentukeun. Teu kudu kieu ya. Seperti orang niat puasa Senin. Nawaitu Ramadan yaumal Isnin. Teu kudu make yaumul Isnin. Geus we kieu. Nawaitu Ramadan sunatan lillahi taala. Cukup kitu ge. Si jadi niat puasa isukan kana Allah sah. Teu kudu kieu kurang. Si jadi niat puasa poe isukan poe Senin kana Allah teu kudu make poe Senin. Eta teh ngaranna tentukeun. Jadi ditentukeun teh poe naon urang dek puasana gitu. Atau tapi puasa Rajab. Gitu. Nawaitu Ramadan yaum naon sahari Rajab teu kudu make sahari Rajab. Dan kusau dina sunnah mah teu kudu tentukeun. Beda jeung wajib, lamun wajib mah kudu tentukeun kabeh. Mana nu wajib? Ka Ramadana puasa Ramadan, au kifaratin atau puasa kifarah, au nazrin atau puasa najar, au qada'in atau puasa qada. Seperti kieu. Baik jelas ya. Lamun urang anu wajib mah nyata urang teh kudu niatna ditentukeun ieu teh puasana puasa naon. Wajib. Lamun Ramadan kudu make Ramadana. Lamun kafaroh make kifaratin. Lamun nazar au nazrin. Lamun qada'in qada'an. Ieu lamun cara cek urang mah seperti urang ya urang puasa Ramadan kudu kieu niatna ieu. Nawaitu shauma godin kitu tah. An adai fardi syahri Ramadana, kan teh Ramadana. Jadi kudu make Ramadana. Ada Ramadani atau mana? Aya Ramadana an kudu make Ramadan, puasana dia. Puasa Ramadan berarti kudu aya Ramadan. Kudu aya Ramadanan. Eta wajib kan? Wajib. Jadi tong kieu ieu kan bulan Ramadan baru geus rek niat nawaitu Ramadan an adai fardhu lillahi taala. Teu meunang ada. Teu meunang. Eta mah yajib tayin ka Ramadan, wajib nentukeun puasana. Atanapi puasana puasa kifaroh. Kifarat. Puasa naon kifarat? Urang kifarat, puasa kifarat. Puasa jelema jima gitu di beurang di Ramadan aya pan puasa kifarat saya tak kudu make kifarah make aya kifaratan atanapi urang najar ya puasa najar lamun dek puasa gitu pokona lamun cara urang hasil dek puasa ka eta puasana berarti puasa najar berarti kudu aya najaran di dieu si jadi nih puasa poe isukan puasa najar gitu tuh gitu udah puasa najaran. Atanapi kodo urang geuring ya berburu batu kabari teh. Urang can kodo. Begitu kurang kodoan kudu aya kodoan lillahi taala. Kudu aya kana tadi. Eta perbedaan. Tapi kumaha lamun cara dina sunnah? Dina sunnah mah teu kudu. La yajibu ta'yin illa ikan shaum. Teu wajib hukumna nentukeun dina eta dina puasa sunnah terkecuali
puasana anu muat watatan anu ditentukan seperti puasa puasa Arafah. Nah dina kaum muktamad mah kitu. Jadi cek kaum muktamad mah lamun puasa Arafah mah eta mah kusabab puasa muat watatan sehingga orang kudu ditentukan seperti kia nawaitu sama godin yaumin arfati kita tah sejak abdi niat puasa poe isukan poe arfah teh teh kitu itu sabab poe arfah mah eta mah muaqatatan sehingga kurang kudu sebutkeun cek kaul muktamad Atau pika yaumin ya jujur ya perbedaan lamun urang lamun dina fardu mah teu meunang ngahijikeun dua puasa fardu dina sapoe. Pergi la yajuzu ayyajma'a baina shaumi faradaini fi yaumi wahidin teu meunang ngahijikeun dua puasa fardu dina hiji niat teu meunang. Pergi urang teh najar kodok boga begitu puasa najar dek puasa najar isukan ya begitu orang niat teh nawaitu sama godin insaumin najrin fardu letala sejati niat puasa supaya isukan puasa najar kena Allah geus dek sekali di niat deh ya abeh ngaji boga kodok ongkos sakalian jeung kodok sapoekeun tah teu meunang da puasa fardu itu meunang disapoekeun dua niat fardu disapoekeun deui. Ngan lamun puasa sunat mah ya jujur jam'u baina shaumi naflain fa saro bi niyatin wahidah. Lamun dina puasa sunat mah meunang jam'u baina shaumi naflain meunang ngahijikeun dua puasa atanapi leuwih bi niyatin wahidah ku niat sahih. Dalam puasa sunat mah ya urang puasa sunat poe sukan poe Senin jaban dingana teh bulan Rajab. Dek puasa Senin ongko, dek puasa Rajab ongko, puasana puasa sunah berang teu meunang dek dua niat, dek tilu niat, dek opat niat mangga. Pertama, ada sekalian cenah niat puasaan pelet ongko, teh eta nu baraga jeung. Nyetem dar mungkin tah. Niatan pelet ongko gitu ya. Sekalian cenah jeung pelet cenah kemis mah. Rajab menang, ki awe ge meunang gitu. Ulang pasti ulang aja. Ulang sok masaan pelet ya malah apes banget mah apes we. Ek kuasa pelet nya. Nu boga pelet ke goreng majikanana. Gitu dah. Gitu dah. Zeda. Nah, kumaha dina puasa sunah. Ya. Tadi ba'da tulil fajri lamun puasa sunnah mah niat sah niatna fi shaumin nafli ba'da tulil fajri menang dina puasa sunnah mah urang niat samemeh jawal samemeh asup waktu zuhur menang ka puasa sunat mah. Dalam puasa sunat menang sampai waktu zuhur hiji itu kedua Allah yuti atau syai'an minal mufattirat ngan syarat kedua dina sah niat dina samemeh hiji fajar itu eta nyata entong ngalakukeun atapi tong barang dahar nu mantap ngabatalkeun min tuluil fajri nepikeun ka bijil fajar ila waktu niat nepikeun ka waktu niat ti bijil fajar nepikeun ka waktu niat tong barang dahar atapi memantas ngebatalkeun kana puasa. Ya lamun ti subuh teh mah ti subuh ketika zuhur sampai waktu zuhur ulah teh can barang dahar aya we niat da puasa sunah meunang. Gitu. Soal puasa sunah mah gitu eta syaratna.
Kusabab kitna wa syartuna biniyatun lisawmi qabla jawaliha likulli yawmi wa in yakun fardun syarat niyata qad uyinat min lailati mubayyina eta dina akmalun niat urang dina niat kumaha urang niat pangbiasana urang sok aya niat ieu ya niatna ieu dina bulan Ramadan teh 2 kali niatna teh nawatu samagodin an adai fardhi syahril kulliha kirinya aya kullihan sejak niat puasa sabulan gitu Ramadan kana Allah menang gitu nah kieu ya li anna kulli yaumin ibadatun mustaqilatun di mustaqil wala takfi niyatun wahidah li kulli syari' al mu'tamad kincena dina kaul mu'tamad mah teh cukup niat teh disakalikeun sabulan masalah sabulan ya teh cukup nyaeta jelema puasa dina Ramadan teh nawaitu shaumi syahri Ramadan kulliha sejak abdi niat puasa poesukan bulan Ramadan sakabehna sabulan gitu teh cukup teh kaul tamat mah ngan walakin kusano ngan tetapi sunnah hukumna katakan urang 2 kali niatan niat puasa sabulan gitunya jeung niat sapoe gitu ngan aya faidah wa fiha faidatani jadi aya 2 faidah cenah hiji al awwalu sihhatis shaum yaumin nasyat tabitun niyati ala mazhab Imam Malik cek Imam Malik nah iya ya mazhab Imam Malik ya sah hukumna puasana jelema Ramadan lamun poho nentukeun niat kusabab geus niat sabulan sah hukumna cek saha cek imam mazhab Imam Malik kitu tah di urang tetep sunnah tetep lamun faidah nu kadua ma akhadhuhu ajra kamilan law mata qabla tamam syahri itibaran diniyah lamun faidah nu kadua kunaon urang sabab da sok puasa teh nyata sok pertama mah puasana niatna teh niat sabulan sakabehna sabulan niat sabulan faidah nu kadua mah nyata supaya menang ajro kamilan ganjaran nu sampurna dina Ramadan law mata qabla tamam syahri kajeun teh eta jelema maot ye jelema teh niat ye kieu dina awal Ramadan teh nawaitu samagodin an adai fardhu syahri kulliha sija abdi niat puasa poesukan sakabeh Ramadan tanggal 3 teh paen jelema teh tah hikmahna urang niat eta teh supaya beunang kabeh sampurna dina ganjaranna oh mata kan doba urang niat nya geunah ka lamun pae kitu ge ja jadi kajian teuing pae tanggal 3 tanggal 4 tanggal 5 ge kitu bahasana teu nepi ya teu sampurna urang puasa Ramadan teh pae eta akhojal ajru meunang nyokot kana ganjaran tamam ganjaran nu sampurna oh oke, dek pae mah geus beres. Geus dagang kitu nya eta teh kitu teh puasa sabulan teh eta. Ngan cek Imam Malik tetap Imam cek Imam Malik mas aja ting urang poho ieu penting teh niat aing poho niat teh niat penting euy. Tapi keur pertama urang puasa teh niatna sabulan. Sah puasana kajian ting urang poho teh. Kitu cek Imam Malik. Nya. Deui nanti tetep orang mas setiap wae usahakeun niat tetep kusabab tadi wajibun niat likul yaum wajibna niat teh unggal poe urang mah tong ditingat niat sabulana awas kusabab ka jelema teh nyaho komo anu geus usia 60 mah wayang eta mah kudu domba ada geus eta kudu domba
Tapi teh kitu ada umur banyak teh eta na urang dina ibadah umat Kanjeng Rasul teh eta ngeunana teh tinggal. Ngeunana teh eta urang rajin ngajina istiqomah ngajina lepae menang pahala setiap hari. Lamun jeung istiqomah ngajina istiqomah ya aing pokona mandek terus ngajin teh tapi kapae ge begitu mainna dina hirupna maut begitu maut kusabab istiqomah dina ngajina eta menang pahala terus-terusan. Ngeunahnya sahabat mah dina anu daek ibadah. Para jamaah sadayana mata qabla tamam syahri i'tibaran biniat teh jelema sampurna dina puasana sabulan maka tetap menang ganjaran sampurna karon niat dina niat bohong-bohongan ini urang bagian kerja dina akmalun niat insyaallah sebab urang ayeuna ngejaran rek jarah ini urang jarah para jamaah sadayana urang ting urang naon dina urang dina dek ngalakukeun Ramadan sering jarah sebab dek kunaon atuh urang ngadeukkeun diri ka Allah teh sehingga urang sengaja urang jarah teh supaya lelintu supaya urang teh nyeta supaya hatena itu hatena teh supaya kaayaanana eta hate teh jadi tong nementing kana sahabat hingga urang jarah insyaallah urang jarah para jamaah sadayana terus urang niat ke dina poe Rebona sore tos urang adus di dukhuli Ramadan adus asup bulan Ramadan Masya Allah urang bagja Gusti lagung dipasihan di ku Allah aprok di Ramadan kade Ramadan ka Ramadan manfaatkeun ku urang mumpung aprok di Ramadan manfaatkeun tong disia-siakeun kade waktu-waktuna kurang manfaatkeun daripada ngobrol teu puguh mending zikir kitu tah daripada ulin teu puguh mending cicing kitu tah manfaatkeun Ramadan teh tong dipake sia-sia komo dina waktu pentingna cegah ku urang kitu jauhan dina hal-hal anu mantak ngarugikeun ka urang. Kitu nya. Sama nya teu sieur saya. Para biasa. Mau ngejin nanya non. Karewae. Udah mau dia mau puasa mandi sore kok masih nasiran. Oh, mandi sore. Jadi gitu cara mandi teh. Ai mandi beunang wae soalnya. Dina mandi beunang. Pengen mandi. Ngan kieu anu mantak ngabahayakeun eta dimakruhkeun seperti ge contoh ya. Kurang dina ikat gigi kan make odol. Menang disunah menang seteh lamun sameme juhur lamun beh ditueun juhur mah teu meunang teu menang teh makruh gitu teu batal kade batal mah teu kade ngan makruh kunaon sababna makruh dina urang ikat gigi eta teh supaya rihna ambeuna ngahajak memang tu sabab bauna mulutna jelema nu puasa teh ditandingkeun ku Allah mirmigieun bisik seungitna ibaratkeun nyaeta seungit misik dina mandi kitu keneh urang dina mandi dina geus waktu-waktu sore mah tong penting gitu mandi mah urang kudu mandi nya tuh mandi gitu nya mandi mandi mah itu ulah sedang teman-teman di Banjuran we kitu kana cili-cili di Banjuran aja tah anak minum digana jadi biasa tetep bener ya jadi lamun urang mandi tetep mandi dengan orang kudu bisa ngawaspadai itu kira-kira bahaya gitu bahaya bias kan hasilnya itu masalah sama mandi koboy kayak sabut dan kesuci
Teh kurang naon saudara. Itu kurang naon. Dina urang mah teh kurang naon ngan sepeda ulah teh dimakruhkeun lamun sakira-kirana ngabangetkeun gitu. Kudu hantum dikucak-kucak bangetkeun. Dibanget-bangetkeun teh makruh hukumna. Kusab geus ka sore. Itu alus sama si ka sore kana alus bau. Karena awaknya mau kawin. Emang kedul di Madinah nih. Mana kedul ke masalah. Mun geus pacul mah. Mau bari jangin bulan teh. Bisa betul mah kieu si saurang Madinah puasa teh. Urang teh nya memang si KBG kumaha kaayanan nanya. Kaayaanan maksud kaayaan teh kan urang lamun teu mandi beureun kumaha kitu kotor tah. Lamun kitu mah kudu kade. Kitu kusopan urang teh kudu bersih. Kitu ulah teh karek mandi deui, ulah mandi deui eta mah neanganna supaya seger ta eta. Milah kailan asup kana dreum. Aing dek asup ke kana bakir udah makan gede gitu. Ieu we cara keleutik aya keleutik ya ngarana keleutik aya keleutik ada kuparupa pan kadang-kadang saking kulaparna gitu panasna beuteung sehingga nyokotna gitu cai kulkas cai es dina kulkas gitu diteungeun teh urang beuteung teh gitu teh nah kena ya budak pada budak karage mah aki-aki atuh banyak dikit-dikit ada yang nyari gitu ya gitu dah kayak kita makin betah ya amun naik Jumat gitu kan aya mani heula kerja ya doa mah. Oh, mani Jumat ada Jumat karena mohon. Dan nawaitu busra liyaumil Jumati gitu. Si Abi niat adus supaya Jumat teh geus gitu. Karena Allah gitu. Niat adus supaya Jumat gitu. Eta lain kira adus supaya Jumat teh kade tong ditinggalkeun kade. Jadi adus Jumat tong ditinggalkeun awas hati-hati. Tong dianggap sepele kade adus Jumat. Loba faedahna eta. Lain kira orang setiap Jumat, mulai Jumat, tong tiba ngukur orang adus gede hunkul, adus Jumat itu kudu. Ya. Adus Jumat. Gunakeun kudu. Nya. Kalau orang berangkat gawe itu Madinah usahawan gitu-gitu kan. Isuk-isuk ya mohon. Isuk-isuk kurang geus mulai. Ai kabedat mah teu kurang naon lamun sampai meh urang Jumat kengan mending ke kabedat geus isuk-isuk. Niatan langsung, niat adus Jumat. Kada penting itu hal gitu tuh. Penting lain kira faedahna gede tadi. Kitu tanya. Ayo pertanyaan. Baik. Majid. Gitu ya. Orang jarang majid lain tantinya enggak ada tanya enggak. Gitu. Insyaallah orang jarang para jamaah sadayana mumpung waktu nama sisi kene insyaallah kin urang dina bababan dina masalah puasa urang teruskeun seueur masalah-masalah dina urang puasa kitu nya dina masalah urang niat kita beres ya panjang keneh urang dina niat teh kitu nentukeunana dirinya. Kita mencekap para jamaah sadayana cekap sakidola wabillahi taufiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.